Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel koleksi Bobodoran Sunda sareng Abi Mang Joy sareng saderek Abi Mang Endou di acara Berita Wadul. Langsung wae kana berita kahiji. Sirik ka babaturana anu naek kijang ka sakolana, saurang lalaki nu namina Ujang Rungkat nekat naik tiger ka sakolana. Berita salajengna berita kriminal. Dua orang lelaki di daerah Antapani ke disidang di pengadilan ngaranna Duduy jeung Dodoy. Duduy diponis 2 bulan penjara, kasusna nyaeta mawa kabur awewe. Sedangkan Dodoy diponis 2 tahun penjara, kasusna nyaeta mawa kabur embe. Persidangan jadi rame paciwe jeung ricuh kusabab Dodoy teu narima kanu putusan hakim. Duduy protes ke hakim, cek Dodoy, Pak Hakim, abi teu narima kanu vonis ieu manya ari si Duduy mawa kabur awewe ngan diponis 2 bulan. Ari abi mawa kabur embe diponis 2 tahun. Hakim mere jawaban anu nyieun Dodoy teu bisa berkutik. Jawabanna nyaeta, "Yeuh Dodoy, si Duduy diponis 2 bulan teh lantaran wani tanggung jawab tuluy daek ngawin. Tah ayeuna maneh Dodoy wani teu tanggung jawab jeung daek ngawin. Amun daek teu kudu 2 tahun. Ayeuna keneh oge maneh bebas." Nah, denge jawaban hakim kitu, suasana di pengadilan beuki rame. Berita salajengna. Seorang pemuda di daerah Ujung Berung alim dituduh maling sendal. Pemuda ieu nekat maling sapatu. Berita nu kaopat, berita kesehatan. Manfaat daun sape keur kulit nu karijut. Langsung viral. Urang Sunda geus panggih obat anu mujarab keur ngubarang kulit anu karijut. Najan geus jadi takdir tapi keukeuh we sok jadi bangbalu atawa keluhan. Tah urang Sunda mah geus manggih ubar anu kacida entengna tapi khasiatna hade pisan. Nyaeta ku daun sampengora. Kumaha tah carana? Langsung wae urang beberkeun. Anu kahiji, pilihan daun sampengora keneh atawa pucukna. Anu kadua, tuluy kumbah eta daun sampe ngora teh ku cai anu bersih. Ulah lila teuing ameh teu ku bakteri. Anu katilu, tuluy seupan atau kulub setengah matang tapi teu nanaon nepi ka asak oge. Anu kaopat, tuluy tuuskeun ulah nepi ka garing bisa oge dipeureut. Nu kalima, nyieun sambal jeung goreng gurame. Nu kagenep, sadiakeun sangohaneut syukur-syukur biasa anu anyar ngagiling. Nu katujuh, tuang nepi ka wareg. Urusan kuit karijut bah kede welah tipat keneh dahar jeung gurame. Hahaha, sanes kitu lur. Balasan. Berita salajengna. Pemerintah ngahimbau bade ngagentos warna tabung gas 3 kg nu warna hejo. Ku sababaraha warna, diantarana kuning, merah, muda, dan biru. Alasanna nyaeta warna hejo sering meletus dan membuat hatiku sangat kacau.
Sakitu heula berita wadul dina danget ayeuna. Diantos wae berita wadul nu lainna dina sanes waktos. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.